Ayo. Hai friends. Mau ngegarong ya? Robi. Lila, mana emang ngomong itu Lila? Mana emang? Seperti setelan pabrik, nah. Kayak di stok, nah. Kamu rumah meren aing ngurilingan alun-alun. Aduh, ya kena engkau mana? Pasti mana badai ka mana? Robi teh. Asik. Badai mulang. Oh. Iya di payung wing tadi, tapi anger bahasa awak mah euy. Salepatnya ngena sudah. Kedana kumaha? Kedana kieu. Thank you. Abang jelema sengklek ji. Heh. Suratnya keruan kapan mohon hadiah lah ucapna enggak naon aing ngomong buat kawas lagu kieu umpan heula payungna lo tah kitu. Jadi kieu nya Chef Robi. Abdi teh pan bade ngalereskeun kakak ka Pak RT. Pan Chef Robi terangnya lira. Pak RT teh budeg. Jadi abdi teh harus aya ka manana. Chef Robi kan kebobo atuh. Lila udah aing ngomong aing mah. Pusing. Kan pasti pabrikna kieu. Tah jadi kieu nya kami teh menerkeun kakak ieu teh eta nomor teh kurangan ICR teh mah pan sakurana da bonget ya teh kadengan jadi bantuan ngomongna gitu di ditu teh. Tadi pangomongkeun bantuan di ditu ku Chef Robi. Mana ngomongnya jadi alon kieu tadi mah geuning kancang. Bener itu lagi kieu pas setelanana. Bawa sakarna ada dia ya. Tak jadi ayeuna teh pan aing teh ngomongkeun kakak teh. Tak jadi lepas aing ngomong di CRT masuk lieur aing. Tak jadi maneh teh ayeuna pangbantuankeun aing ngomong di ditu. Meh aing teh lieur. Kuduan mah sudah benar. Ya. Cina-cina kali dia. Supados abi teh lieur bantuan ngetrokna ka ditu. Tak jadi aing pan sok lieur aing ngobrol di CRT mah geus mater kadengan. Kan gitu aing kuduan mah lieur teh. Jadi urang teh kitu. Ngobrol teh di ditu. Maneh lieur. Tah jadi masuk papakeun aku maneh ka ditu. Mun bisa mah. Jadi sok ngetrokeun ku Chef Robi ka ditu. Apalah aing sakara di mana? Nah. Masuk buru tah sok ngetrok ku maneh ka dinya. Ya jangan aing, kenapa aku ngobrol dengan teu bisa aing mah. Deulekeun aing nya. Ini katanya. Ah, siapa mah juga owe kawani ari saruana kot. Aduh, sambil lieur kena mata mata adi cicing we oge. Jika ho mane maya kawani dahu kawani sok buru pangaturkeun di manehnya mah. Hadap abdi mah. Teh sakieu kena. Sok Chef Robi. Kawas owe sia mah gede kawani tina namu pan ngobrol. Kepruk atus diliburin coba nih nyatos
Atuh ari cepro bitu antun mah ku abdi wae. Sok pusing tuh deh, tema sok pusing. Nu matakan abdi ge sok lieu. Jadi aing susah ngomong di situ teh sok lieu mata aing ngajak maneh oge. Pusing pan teh. Jadi tah jadi pusing, tos bade ku abdi wae. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, gila ngomong oge. Assalamualaikum. Rete. Assalamualaikum. Rete. Parete. Assalamualaikum. Parete. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bente. Woi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum RT. Punten Pak RT. Hah? Teu arah yang meureun. Kenaha? Kenaha? Mani reuwas abdi. Telat sorangan mah ruasna. Luas. Sarua. Astagfirullah. Bade ka Pak RT. Abdi bade ka Pak RT. Hah? Bade ka Pak RT. Ada ke PRT. Iya, menerken kakak ke PRT. Hah? Menerken kakak. Jadi abdi teh ka dieu bade ka Bapak RT. Hah? Bade ka Bapak RT, bade ngalereskeun kakak. Di mana ieu manggihna tadina? Anterkeun deui ka ditu, kertas kosong dibawa ka dieu. Naon cenah? Nyebutin kertas kosong. Mana nempo? Teh heueuh tak kertas kosong ieu mah atuh ih. Nya ka mana? Buang merubut di jalan. Aduh. Sok diuk. Diuk, pamali ngobrol bari nangtung mah. Sok na diuk. Ya, aing di mana diuk ieu? Aduh, punten Pak RT, punten bisa aduh. Aduh. Diuk. Kumaha? Hari usahaan nyalikan. Oh, itu mah kue deuleu. Cari kursi. Paragi tamu gegeden atawa caina dan disayagikeun, caina ge ngangge obat. Bingung abdi mah nyaurna. Sarua. Oh, gatuh ieu aya. Ieu sok asaan sarua wae ieu teh. Sok. Ieu na da meunang obatan ieu tah. Sok di dieu oge, sok. Wayahna saaya-aya. Hakanan. Jadi ieu Pak RT. Salah tuh dah. Kedahna ka dieu tah. Abdi ka dieu teh bade ngadamel kakak gitu. Hah? Heran aing ngobrol teh eueuh suarana aing mah. Jadi kieu Pak RT. Jadi kieu nya teh ya. Aing teh ka dieu teh lagi nyen kakak. Tadi Kakak bener. Hah? Kakak. Saeutik ngadaharna tuh daw. Ngadahar kitu muni pilu maneh mah sasuhunan. Jadi teh yang kan bade ngalareskeun kakak. Kapan ieu teh kertas kosong, lamun ayeuna aya nu murag teh mah bikeun ka ditu. Ada ngalareskeun kakak. Bade ngalareskeun kakak. Hah? Ngalareskeun kakak. Ieu teh kosong. Kosong ieu teh nu murag meureun. Di mana manggihna ongko? Tadi nama di bumi nama ieu teh aya nomoran, aya namian, sangeus
Genahnya. Lulumpatan merubut meren. Genahnya. Ieu mah da wena halus. Capratu. Sanes kue kakak. Bade ngalekskeun kakak. Tanda tangan. Kakak. Kakak. Iya pisan yang Jadi kieu rete. iya teh kakak teh ti imah nama tadi nanti ayaan ngan geus datang ka dieu kebawa lulumpatan dah hujan murubut beureun di jalan nomor jeung ngaranna teh eueuh. Hah? Ieu mah tutup ieu, tutup ieu eta mah. Jadi ieu teh tadi nama ayaan ieu teh aya aranan di dieu teh. Di dieu teh aya aranan tah. Di dieu teh aran. Aran di dieu teh. Nomor saenggeus ieu di bawah lulumpatan dah hujan. Jadi eueuhan, murubut beureun di jalan, tapang menerkeun deui. Karunya atunya sampai ke murag meureun ieu teh da dipake sahanteuna. Sahanteuna ieu teh kapan meureun dipake buah rek naon jelema teh matak digepit ieu oge. Untung ukur nu kieu nu digepit aya duitnya nu digepit teu beakeun. Kakak, yang rek menerkeun kakak, rek menerkeun kakak menerkeun. Hah? Mana itu ngomong? Ieu teh rek menerkeun kakak. Baik. Pada mana lampuna? Menerkeun kakak. Oh, gampang. Da ayeuna nama usum hujan kakara oge raat. Jadi pigawean teh keur eueuh wayahna. Iraha-iraha lamun aya teh mah proyek geus engke dibejaan. Urang nya. Nu pokona nama digawena semangat we kitu. Cek aing oge mah. Jig geus ieu bawa geus sieun heula proposal nu puguh di ditu lamun eta teh mah aya sugan teh aing mah nu murah gorengna teh minta pagawean. Cek aing ge aing mah buru ka dieu teh mah tak lieur. Jadi RT. Hah? Ngadon pindah ka dinya koe tadi di dieu. Kumaha? Kun mau budak bonge. Kumaha? Ka sebeleun dinya. Tuh lah pangyopatkeun itu tuh. Cantigi eta daun cantigi kadikeun. Eta daun cantigi tah. Aduh. Kieu tah aing mah datang ka dieu teh euy. Biar dititahan we. Kur zaman ayeuna mah kan batur mah ngelak talus ateul nya. Lamun di dahar teh mah kurang kan ateul meureun kanu ieu teh letah teh batur mah melak teh kembang aralus warna-warninya. Campang itu jadi obat. Jeung jadi matak seubeuh beuteung. Ieu mah ku saeutik oge. Tak di emam ku urang teh dituang. Nutrisina emang alus cenah kitu. Itu kalah ka jor-jor kan kemang. Iya ieu rek menerkeun kakak eueuhan murubut meureun di jalan. Hah? Menerkeun kakak. Ye nya ke dibejaan kurang mun aya pigawean deui ameh kari ditulis sasana anu rek digarawe da aya proyek teh geus disayana. Bro, tapi sunatan mah sok bisa aya uling dia salah karek daruan. capek Bawa juga salah karek daruan geuning sok cicing. musing kan bisa Hayang gitu mah diberek wae ke. Loba tah. Paragi proyek mah. capek lah. Enggak sebenarnya karya nomor lain wong capek kok yang gitu mah. Nya sakarya nomor lain sok. Nah, nomor eta suku pabelit. Suku pabelit. Waduh, kok pusing sudah aing mah musing kan we RT teh. Ku aing pun kudu capek geus Baik. sabulan pisan RT kitu teh. Ku aing heh capek sok isar tong dihalangan tuh ya aing. Ku aing capek menghalangan mah sok isar ya aing tong dihalangan. Tong dihalangan aing pusing ya aing tong dihalangan. Sok tong dihalangan.